Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Eka Purnama dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh mangga urang sakseni warta salengkepna. Kareta anjlok nomer kereta 2473 rute Manggarai nepi Bukit Duri lumangsung di antara stasiun Manggarai nepi Sudirman Rebo genep April 2018 sekitar jam 15.16 WIB. Akibat sajumlah perjalanan kaganggu. Kareta relasi Bogor ka Tanah Abang jeung Jatinagara kitu oge sabalikna. Pikeun samentara waktu teu bisa dilakukeun. Kareta relasi Bogor jeung Bekasi nu nuju ka Jakarta sabagian ngan ukur bisa dioperasikeun tepi Manggarai jeung sabagian tetep bisa dilanjutkeun perjalanan nepi ka Jakarta kota. Pikeun nu ngagunakeun jasa anu embungeun nanggoan bisa ngalakukeun tiket di loket stasiun jeung dipenta ngagunakeun model transportasi lain ceuk Humas PT KCJ Epa Caurunisa ngaliwatan katerangan nu ditarima tim redaksi koran Radar Bogor. Manehana oge menta panumpang merhatikeun kasalamatan sewang-sewangan jeung deui henteu maksakeun naek kareta lamun geus pinuh mangga dagoan kareta anu salanjutna ceuk Epa. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur ku program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring pun Eka Purnama amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.